mabat calon panganten pamegat nganggo perantawisan Garuda upacara adat Sunda dikawitan. Bismillahirrohmanirrohim. Di antara tanda-tanda kakawasaanana geus diciptakeun keur aranjeun. Pasangan hirup di antara aranjeun, silih asih di antara aranjeun, silih pikaheman di antara aranjeun. Sangkan hirup aya dina kating teriman. Sorak-sorak goong ngungkung aya naon aya naon. Sorak-sorak goong ngungkung aya naon aya naon. Kasorak-sorak bewara, kasorak-sorak tanggara jeung bewara. Pakeut jang hijeun supaya lupa sini jatuh krami ayeuna napi kawan si. Nu hayet ngayet kadedeh ayeuna paraos rawuh. Dan bahagia wilujeng sumping nu janten raja sadinten oh pilih di istrenan. Sampun kula hapunten manawi katamu saha raos kula lereda sakedap atosan heula kula mundut ka salira sejang ngebarakeun bewara ka sapunna balarea. Kula nyebar tenu sumping atra adik ngalabri darganding gara ramekeun beralamiang gara papageun berpayung gerak bukakeun berpayung gerak bukakeun berpayung gerak bukakeun. Alatnya batur payung agung maju mapag anu pangantenan. Asli
pewayangan raga kaya pangawasa mata kaduh nafsu mata kaduh badan anu gasing bagja
ai belakuk luntur rawu muru alun-alun luntur rawu muru alun-alun paling serbi hemat dan dosa saja paling serbi hemat dan dosa saja luntur rawu muru alun-alun luntur rawu muru yang ari guys olotnya cu alah jeung batu kiluhur ti handapnya cu alah kehilangan teh rada capeknya aki teh urang ngalampengkeun heula cangkeng babatek ka dieu ye cing babatek alah ka ieu ye leungeun di rada nyeri cangkeul cing urang palitekeun heula cing tarak tek tah ieu ramona muhun cing alah ya di warna ieu teh cu oh di Cigorowong ya di Cigorowong teh seueurnya baraya aduh murid uwa lolobana di dieu nya cu alah ya oke ieu teh aki teh asa-asa aya anu tinggalin naon kitu nya nu boga hajat geus aya di dieu teh tinggalin nu boga hajat mah ke kantong ieu ikat aya padudan aya dina kantong ikat oh ieu aya Batu Ali aya ieu naon atunya nu tinggalin teh nya cu kitu tah mah sok kitu sok limpeuran heueuh maklum geus aki-aki nyaeta atuh yang geus aki-aki mah da tah kitu urang mah aki teh mangkat teh puting keneh ieu teh jak saacan sare nya satu acan sare teh geus mangkat ya oh inget ayeuna mah nu tinggalin teh si Amu teh di mana ri si Amu atunya ku nurus tunjung teh eta mah beger wae geus kolot oge ujang buah burak di jalan mah buah burak di jalan buah bebeunangan di jalan si eta mah sok kitu hade selingkuh cicing ya urang teh angan kabarah ieu cuk kapalih kitu ulah teh ata moal kitu karombongan panganten pamagur teh cindek di teangan ka di kawetan urang haokan cing samu arah ya kabelah dia kamana atuh si Amu teh nya moal berasi udah kideul teh basok Amu ya teka panggil si Amu teh sugan ka dieu ka belah kaler Samu yang ye ka belah kulon meureun ka Bapak Hajat siga nama di dieu ye ka Bapak Hajat si Samu teh ye si Jira si Samu teh Samu yang si
Disamu teh eueuh tinggalin berencu. Sugan cara nyamatna pohoa. Oh, cara nyamatna heuh si samu mah sigana kudu dipapaknya, kudu make musik gitu. Cicik atuh jang coba dipapak-papak kayaknya sugan dia udah menorojol si samu di belah mana we kitu tah. Sok ber. Ayang lagi budaya. Doyong ka sisi ari maneh pagawean teh nya ka pamajikan teh bener luak pisan kabelaan anak lamun mamangkatan teh bener tujuk culeos sama pamajikan mah dianto nya kami neneangan maneh kamari di mana teh kami teh manggung teh cenah mendakeun teh cenah cek siwa mah kamari teh manggung teh di Cigorowong Cisala ya kuring teh ka ditu ka Cisala tamat ya oke ari geus kolot ulah kaliwang uyang dah kamari mah cenah majarkeun teh manggung teh di Cigorowong Cisala majarkeun teh padahal ka Cigorowong mah teh anu tanggal 15 ai kuring kalau geus ka ditu mun sasaha di ditu teh aki ya geura dahukeun sakedap ari maneh geus tadi mipit apan kudu amit ngalah kudu bebeja nete arace nincai sikoto jajar di sekolah tinggal kalau mau kabecus nya nincak mah ya nincak taraje ayo poho di urang ge nincak hamalan ya boleh taraje mah apaan tadi oge yaki kudu sanuk-sanuk heula urang teh make raja santik mah tuh kan cokanya aki-aki ane peluk dirinya arah yang laki teh bisa ngomong euy nini maneh angerkeun wae geus kolot geus nini oge meuni capetang nya atuh aki teh kasih magang teh bisa alah tong ngomong sia da maneh mah tiba oge cicingeun cicing tok ge dia tah buruh jang urang make ieu cik ampun paralun bilih manawa manawi amit ampun ya paralun bilih manawa manawi manawa kutu sugu emak manawi kutu katampi neda jembar hampuraana sejak mapag pangan tenan kaluhur kayu mayongan kahandap kanu ngamparan kagigir kanu ngamping kabatari anu nangeul macai anu nangeul lemah
ai ngolong-ngolong waktu kepada pulonnya tekamah jambrong sejak seren sumeren kakaler kamah jawer anu kabekina pais geler sejak bedeja kawetan kayang narawata anu kabekina belum ketan sejak unjukan kepada hidulnya kakambah buyut anu kabekina pais bakatul pungka uhur pungka hanap jadinya rutan urang bubura hadir ya urang bubura urang bari kumanya kebelah kidul lawan hadir kebelah kidul kebelah kidul tanya kebelah kidul warna belah kidul teh aya ya teh jeung da linglung di belah dia teh kidul teh mana itu tuh ini atake ari kidul teh dasar mah emang pikun ya sekolah aduh awi ku oge cik sok rek kumaha ngajana rek kurang aku kami mereka belah di mancing A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim nepi ka 40 kali nyebutkeun astagfirullahaladzim mugi-mugi ieu panonton teu paih kidul mulus rahayu berkah salamet aya dina ginanjar kawilujengan ya waduh ya kira ku kami kebelah kaler make ya cik 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 ya ari ngarajak ya bari ditarik bari diulur bari mama depan bari dodongkoan ya kami tinggalikeun geula contoh a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim astagfirullahaladzim 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 lebih ke 40 kali nyebutkeun astagfirullahaladzim ayo atuh duluikeun engke yang nu meula itu yang minum dia mugi-mugi panonton anu ti balik kaler mulus rahayu berkah salamet aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sawios-wios ieu mah istuning weh eta mah mulus rahayu istuning aya dina kabagjaan lah aya teh wacing urang ka ditu tuh ngarayahna ka paliwetan eta maneh geus mawa kantong ya oyang make mawa kantong lapan keur minta saweran ting urang ka dieu ye cenah numutkeun beja mah eta teh Dedi Mulyadi moal kitu-kitu nya budak wa mah kitu anti garoket mah nya kitu putra bapak aca sanesnya lamun putra bapak aca mah eta teh cing urang minta saweran ka dieu ka budak cik urang ngalih kapalih wetan eta anu mana talih wetan anu mana bapak besan anu mana sawer heula ieu abdi mimi sawer heula ieu abdi aki saweran ditunggu heula tuh ieu eta saweran lah ieu saweran ya kenapa ieu aya kitu teh lala aya kitu henteu can bapak asep moga disediakan di eta sejana mah moal salah deui eta bejaan ka mah budak teh kawin teh tinggal bejaan cicik
lamun nya teh ama eta teh yang Dedi Mulyadi sanes ieu sanes KDM ya alah aing nganggo budak namanya ieu teh nganggo budak nama seperti KDM alah ya ulang ngali kapali dia kapali kulon urang ngali kapali kulon urang ngali kapali kulon apa aja anu bagus kula warga panganten istri atina bibina uwana abahna sarerea arek nyaur kanini ujug ka ati atuh mana eta sawerana atuh mana eta sawerana saha anu bade kaul tadi joget sareng hini tadi joget sareng api eta saha joget sayangna mana eta sawerana mana eta sawerana sawer heula ieu dihayangi sawer eta mana bibina eta mana atina mana eta tetehna mana eta bibina mana eta nenekna mana eta adina mana eta kakakna kapayun atuh kapayun kayaknya tutup kami heula eta sawer heula ini lengser hayang di sawer aki lengser hayang disawer eta sawerana anu mana teh di ati na eta acan aya di bibi na eta cangkal payun deui eta bibi ieu teh si ibu kaul saha deui nu bade kaul terus jang sawer sawer tapi abah aki aduh alhamdulillah hatur nuhun pangeukeun aki eta saweranna ala eta atos ibu hajat bapak hajat aduh sampurasun bapak hajat ibu hajat bapak idin kali ibu ucu ya teh ini teh ya kapapancenan cenapi warang mapang pangantenan muga-muga ya ibu cucu bapak idin oge abah aca kali ibu na mulus rahayu berkah salamet aya dina ginanjar kawilujengan atuh sing seueur tamu ulemanana sing seueur rezekina kalayan atuh pangantenna sing dipanjangkeun yuswana dipanjangkeun jodohna kitu tanya panjangkeun doa ini cek jang geus aya nu noelan wae cenah geus tong lila teuing cenah majangkeun teh lah geus waktu sok aya mah cek eta payung opat cenah maju ka itu cenah papageun cek jang Ma
tak tandang di medan perang. Mapaganu pangantenan Catri mapak tilu jantan ibu kasep anakki tawis asih tanpa tanding marengang sukani Indria kadedeh anu pageh maneh simpai rasa nu pinuh kukanyaan mangga tampi malati nu kapi ati kiwari kapinilih campaka anu mekar munggaran ayeuna kabandang kasep ieu kembang kumamah bade dikalungkeun mangga ibu dikalungkeun lalauna disorosotkeun ibu pandanganana mapai kembang kela nah atos cium tangan kehela bade lami ya mama kadieu sakedi mangga bapak papayun-payun sareng calon pengantin pameget Pak Idi laras ieu calon mantu laras sarani kasep anaki cunduk waktu nurakayu ninggang mangsa nu utama titik tulis baga diri kapatri kupin asti Gusti Nu Maha Suci dina dinten ieu hidup janten putra bapak sajati mangga tampi kasih ti diri mangrupi silaturahmi tarima kanya hati bapak mangrupa salam kehormatan cium tangan bapak nah
Tos mangga Ibu Lala majan ka payun. Teras Bapak Asep. Kayak Ibu punten paliro. Nah, gitu. AA mundur lah sekedik. AA mundur ieu mente. Ah, siap. Ibu sareng Ibu sasalamanana, Bapak sareng Bapak. Mangga sasalaman ke antos ya di video. Mohon. Ah, itu ayeuna silang. Tos. Ibu ka Bapak, Bapak ka Ibu. Kan itu silang. Mun sareng diadakeun bios semua naon. Nah, gitu. Ya, atos. AA kapayun adik di. Nya nu kasep ngarempereng koneng. Anu paling kiwa di kaleng ku Ibu. Mangga. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sakitu mapa calon pengantin pamegat nganggo perantausan Galuda upacara adat di lingkung seni Sekar Taji Jiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eneng Fikri Gelis calon pengantin